Iya emak pucakra udah sana lengitan pelebek hilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang pancang kilung guepan papatong apa colek lecom deng delet teng tumila reungi tuma deng delet teng tumila reungi tuma oh saya boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi aina lapur miring ngelangkung sakedap rusuh sakedap kurang ngobrol heula rusuh aya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap urang ngobrol rusuh maka beurang ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan duka upami kitu mah euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy da jelas ieu teh getih si dawala anu nyak celakannya deuleu di mana pirag-rageunana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranna teh ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan tak kudu boga barang ceceremet duka di mana ini mah ayana dede dituding maling ulang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karem bawa aing disebut gelo teh tak kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana deh kaula teh sabenerna teu puguh padomukan kieu we apruk-aprukan ye anak jalanan alah tapi kasep kieu gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warisan di Parurah Andi nya warisan ti Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ke Mang Dasri ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat haduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling ulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik ulan eleh teu menang eleh lompat teu menang lompat paribasana dendam abdi kadunungan mangkani eta teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongklet ti lelemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pangulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dunungan
jadi harorea ngadunungan ka Arjuna moal nyangan hate mah ditu keneh maneh teh tong sok kitu eta mah keuna harewos na mah nya kitu kula ngaran maneh teh cepot bapakna Semar adi nu dipaehan dawala ai ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun ulah aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu ulah sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah hayang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna adi mah hayang nemongkeun heula gawe we aden nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh adi pangnyarekankeun abdi moal ina mah ngandungan ka sasage bakal getol ina mah nya gitu ulah moal belang betong moal nampi jaipongan ina mah abdi aduh ampun hak atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun ulah pangmaleskeun naon kana kanyerian dulur abdi ka saha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan ku nu sajen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok haharewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas ta surat Anas nya uning ada surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah atuh aya nya ai ganas mah teu make surat puguh ngange kumaha handayat omat butuh ganas sisa treuk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin di teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kulan ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sarengna deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup keneh keun dibantuan ku kaula engke asa kaula anteur dek kawin heula ngiringan deh ngiringan iya ya dek nanyaan we oh eta teh geulis teh kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apaan indungna mah aya mun salakina mitoha kaula ieu urang paehan heula we hayu tuturkeun kaula siap lah lapar iya bari eta we saja jalan abdi rek ieu aya walungan urang geus sieup heula nya Den hayu ya urang geus sieup ya pancang kilung guepan papatong apa colek lecom
kilung kuepan papatong kuepan colek lecong cing kieu ditanya aja kasep budak dia mah euy punten atuh ya Satria pula ngaran kakasih teh Bambang Suryaningrat di mana linggih teh Jalan Cagak batur mati nagara ieu mati Jalan Cagak nama rukana bakari doeun raja boga minantu ka urang Jalan Cagak sanajan teu doaeun mitohana ari bogoheun awewena aing ge dayang seuri atuh eta mah jeung di Jalan Cagak nya ieu budak ieu tukang banyo ieu iya aduh campur meureun baretona meureun anak darso nya ngan pamajikanana geulis aya eta nu tukangna tak ieu teh bapa kaula bapak anu sasatna ngasuh ti zaman lemut ngakon ti zaman bolon wayahna aku cai teh pun anak ulah ieu menyai bapana goreng patut abdi mah kapungkur ke leutik cacingeun nya ririwit tina cacingeun teh deui abdi teh langsung abdi teh kapungkur teh nginum baygon bakat teh goyang cager tuluy kasurupan nya wah rupa-rupa penyakit tak komplikasi kuring teh roromeheun hapur penyakit teh ai inungna tah waktos nuju dilahirkeun inungna teh kabur naha da teu dipangusahakeun ku abdi wah jelema prihatin ieu jelema sangjara pupuiskeun deui huluna ya tenang bener maneh tega larat tega pati tega bogoh ka putri sok nuhun atuh ridho bapana lamun nepi ka paeh paehane ulah nya ara abdi teh kudu jadi anak teh kumaha ngalunyak ti budak hayang pakaian kieu teh abdi dibelaan wah nganyuk ka hutang murukana teh ayeuna ge can kabayar ieu hutang abdi teh iya jelema ripu ieu malahan kahayang teh gede anu teh hayang kabeli HP di mana eta di Cipatat ngagarantung baroda sini tina sampe goblok tape jeung atuh ai tape mah di mana urang parantos digawe kesang lu atle eta tape tempat capek masuk di reno sok di sama cabe tema ai cabe masuk di bose beca tema geus atuh tong dilajanan we teh kumaha sidik jelema lieur ieu deui atuh deui bet ngadengekeun batur di aya senopati nepi ka belenggu ampun lain eta mata nepi ka sadek kitu ai sugan aing jengkol tadi mah Suryaningrat ngaranna urang Jalan Cagak nya deket Kang Pilot dirinya deket Kang Pilot nya ieu teh sabenerna mah sebenarnya passion kai ka itu ka ieu kata makan nya ke bahentis dek meuli kai lain dek menta nya sok nya atuh aya kitu onaman sok tapi eta nu tukang ulah aya di dieu tempat ayo lalaju di sisi nya atuh da bisi ke galai di tengah mah sok di dieu
didoakan ya anak king nyemat awaking bahasa emak belum tanjung rebun-rebun mangga Kangjeng Rama Buya ieu putra bade okop pegalan pati mugia we Buya tiasa ngadoakeun naon Buya teh Buya geuning hui dibebeskeun kana lebu nu panas teteh Buya hui bubuy gitu. Tak gitu sok doakeun ke Chef mangga wah ya anuy hebat si budak ieu itu ya moal aya nu leuwih ti patih nagara ngadeukeutan panitia we abeh teh jauh hakaneun eta teh keur aing teh nu tadi tedus teh hendak abdi lapar sia mah gentian sia mun dibeak kabeh geuning sing atuh tong dibeakeun kabeh nya atuh ieu bilih palai mah urang isingkeun ye ku abdi aing kudu ngakan waduk aduh moal kuat eta budak teh 7 poe 7 peuting teh budak teh tatapan suhunan kuat teh ti gulutuk siapa ka itu gelo wae ye deuleu patih nagara mah di jero guha anu pinuh ku rupa-rupa sasatoan sato eueuh nu meunang kabeh oge leutik atuh teh mah tapi anak sim kuring mah dina sumur dikeum dikeum na sumur sabaraha bulan 3 tahun satengah teu paeh eta paeh anak tetangga teh mah anak kuring mah henteu anya nu gelo sia mah geuning nu leres ngaranna saha abdi insyaallah lain nu mana gadona teh meuni 3 ngageblek nya antong nempo-rupana atuh aya butuh mah nya gawena we pecakan sok antong di dieu lah urang di dieu ieu aya saung hayu cepot kelena rek mudun heula ka lebak iya tuh iya rek naon atuh dibawakan nu kieu lain tiris nya bisa ngasupkeun curug ka mana kana bujal getek nah pira curug atuh saong atuh ulah kaleuwihan we goblok naon si teh nah geuning teh abusna lain kana bujal da ieu ge lain curug sayang tumampara I Bambang Sianingrat kapentang cakra pulih ka jati pulang kasada dia dawal aluh lah dibja la ilaha illallah si goblok eta teh sangka sia mun teh tadi ngomong beleguk aing gitu da dipika melang ku aing jadi lain atau ditinggalkeun paeh boga warisan 7 tumak ada mah ieu ya alah nuhun lah cepot lah dawala abdi dawala ka dieu kumpul dawala haling eta putri urang tembak
saha cing eta putri teh Sang Sudewi Purbaningrum kasabet ku cakra udaksana dadia mustika layang jamus kali musana Yayi kaula nu tingali gening layang jamus kali musada alah liek dengan liek lain aing teh dunungan awewe geus eueuh nu ngelis kudu ka mana ngadunungan gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya aya nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon tingalikeun cepot iya emak ku cakra udaksana leungit tanpa lebek ilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopiah dalang disore keneh nya teh ieu ampun ya urang ngejajapkeun ka Pak Sep aduh paingan lega di jero teh euy mun teu karasana naon di kitu-kitu aing teh